poho. Kunain kan teh aing meureun, kunain kan sebutnya nya. Yippee. Wow. Wow, Astagfirullah. udah ke mana? Kemana ya Neng Boy? Tuh nekan teteh ke hareup. Ih, geulis amat ieu Neng Boy. Boga kabogoncan. Neng Boy geus boga kebogoncan. Encan bonprek, kunaon gitu. Terus ngomong-ngomong, tipe cowok Boy dong kumaha sih? Nu penting mah kuat terus. Oh, gitu doang. Letik-letik sok poe pilueun bae, ampun Kumaha aing bahas ya, Bang. Geus nu adek. Kitu doang mah. Oh muhun A. Naon sih deukeun aing? Ih, pede amat sih sia kana nepokeun sia. Pasti ninggalkeun aing. Aduh, kumaha nya? Be aing eueuhan ieu. Wow, pucuk dicinta pulang pun tiba. Ih, ayang beb. Ke mana ya serangan bae? Nek hareup lu kan teteh. Boy. Buluk mang nyaho atuh cemboy nu kumaha? Kunaon gitu lu? Teu kuna naon buluk mah hayang nyaho bae. Oh gitu. Tipe cowok emboy mah nu penting mah kuat lu. Oh, gitu doang tah. Online deui. Muhun, mal muluk-muluk emboy mah. Nya tuh lu, emboy kanu teteh lah nya. Oh, geura ka itu. Mau ada jalanan. Aduh, kumaha ya aing? Manaok aing kerempeng deui. Demi emboy pasti aing kuat. Ned, balik hayu, ngesore yo. Tuh, main dia bos aing geus ngajak balik. Biasa nama can hidup maghrib can ngajak balik. Kan bos, nak balik ayeuna. Saha nu nekendong di kebon, sang di gulung maung dia di dieu. Emangna sanu nekendong di kebon, bos? Kuti benang di bejaan dia mah. Mun ana naon ka aing nu disalahkeun kolot dia. Bodo amat. Nak balik aing mah. Woi, kumaha dia? Mau jadi ngendong gitu. Ngendong bae serangan. Ih, ndak aing teh kaleun. Saya Indonesia, dul. Dua. Geus kuat ya aing geus kieu mah meunang ye. Aduh, betul aing geus ototan tuh. Kuat dia menangkap si Boy. Si kotrek ini naonnya di dinya. Tutumbenan saya tadi olahraga. Hampir kena poe. Prek, sia nyinaon serius amat jigana.
Lagana sialah aing keur latihan yo, supaya kuat. Aing keur latihan yo, supaya kuat nangkeun si Boy. Menangkeun si Emboy kumaha sia? Geus kira kali tuh lah ngaganggu aing keur sibuk yo. Geus lah aing ka itu heula. Oh, kira ditu. Itu si Ambon sarawana di jeung si Koprek. Tuh ah. Tari kok ieu kunaon sih? Aneh amat aing mah. Cicing, aing keur ngagedekeun otot ya jeung menangkeun si Emboy. Si Koprek deh. Sarwana dong sia. Kunaon si Koprek? Heeh, si Koprek ge sarua ngomongna deui dong sia, dek menangkeun si Emboy. Waduh, eta si Koprek. Nek ngaingan aing horenganan. Pokona mah ieu aing kudu kuat ya. Geus, berak ka ditu ulah ngaganggu aing. Awas. Aduh. Geus anjing. Lah, itu budak ketik kunaon cenah kakak ceurik. Hampeurkeun ah we. Adek kunaon ceurik? Gue yang ditinggalkan ke budak. Terus adek saha? Mutong. Adek cicingna ti mana? Nyaho. Geus hayu atuh ieu jeung tetebenya. Ayo. Yuk. Wih, ini bapak eta mau tinggalin. Pakai ah. Oh, geus pake. Ih, pengen tadi gue pakai ku aing. Geus hayu. Dia bating ngomong. Wih, Da ka mana sia, Mai? Tumben teh jeung si Emboy. Senyaho si Emboy? Ari ieu saha? Iya, si Butong. ketumben ieu si Maya teh jeung si Emboy. Ieu saha ya? Adina teh lain. Panjang urusanna. Geus hayu lah. Yuk. Mai, itu si Bulu keur naon? Sarwana jeung si Ambon jeung si Koprek. Aing kudu kuatin nangka si Boy. Masalah aing nangka si Boy. Maksudna kumaha yo? Teu ngarti aing mah. Atuh eta si Ambon jeung si Koprek, sarua jeung si Buluk. Olahraga cenah nek pagede-gede otot. Menangkeun si Emboy. Ngomongkeun sembako di mana sih? Lah aing ngiluan bae deui. Geus urang teangan si Emboyna, urang tanyakeun nu sebenerna aya naon ieu. Ke mana euy? Ka Tokyo. Jangan ah, capek. Numpang jauh kene. Di budak ka mana ya? Nongol-nongol tikeur isu. Tuh si Emboy. Tangkeun yuk. Geus hayu. Yuk. Karena sia, Boy. Ai, bos aing mis-misin aing bae. Oh, si Emboy nu kabekeun sembako. Hah? Sembako? Geus, ulah didengekeun. Boy, aing nek nanya ka sia. Eta si Ambon, si Koprek jeung si Buluk dikumahakeun ku sia. Emangna kunaon, Mai? Heuh, aing ge araneh budak jadi kitu. Cenah mah nek kagadekeun otot cenah kuat. Meh menangkeun sia. Uy, mana sembakona yo? Kebul amat yo. Iya deui. Ngomongkeun sembako naon bawa ih. Nek, bosnya coba kondisikeun ih. Bos, ieu mah lain babagi sembako. Jigana keur ngaperebutkeun si Emboy. Oh gitu. Kudu sabar, ulah kesorobot, ya. Mending teangkeun bae budakna hayu lah. Geus hayu. Woi, kemana? Geus hayu. Aduh. Dong namun kuat ya.
kasih boy ah. Aing geus kuat kieu mah bisa ya dong menangkeun si Boy. Yang si Boy ah. Geus kuat dong aya aing si boy ah. Nahan sih dak? Pan mariring gitu lompangna. Gue sih agak sarua saing klek. Aing mantas latihan lah. Ngagedekan otot supaya si boy bokon ke aing. Naon? Sia ge horeng sarua yang menangkeun si Boy. Hah? Geus urang tungan bade dia. Aing mah yakin aing nu meunang. Ah geus garaneng lah aing bakal menang mah yeung kuat. Aing nu menang mah, aing geus nonjokan cau segala. Inan sih nonjokan tanggal cau. Latihan tinju lah. Geus loba ngebaracot, hayu urang tangkeun jelemanan milih saha kitu. Geus ayo bro. Hayu. Oh, budak ieu nu manggulan semakona. Woi, sembako naon ieu? Geus lah. Ulah gandeng. Ya, Boy. Kami geus latihan ya, geus karuat. Kuat yo. Tinggal Emboy doang ya nek milih sasana mah. Kumaha Emboy? Ih, kumaha sih maksudna? Boy teu ngarti. Pancen lah boy mah tipena cowok nu kuat. Oh, maksud Boy mah lain kitu, A. Nu penting mah kuat iman, jeung bertanggung jawab ke Emboy. Oh, gitu. Ngomong di awal, Boy. Boy. Lagi tadi nak ngomong, kunaon dipotong ku A. Mangkana ari batur ngomong dengekeun heula. Ngos. Gerak pagi teh sembakona katu. Gara-gara ninggalkeun aing saria eta.